pertama tuh lagu bos. Lagu Hain. Lagu Bondal Prokol. Hain salah. Lagu satu bos. Orang mau anak setia ka geng serigala. Geng serigala mah hidup dan mati orang. Aduh, hidup dan mati. Kumaha kitu? Majar teh cenah hidup dan mati orang adalah geng serigala. Sugan mana aya ide atuh kumaha lah aing mah. Tah ayeuna mah kieu cek urang mah. Pan si Selebeu keur jatuh cinta. Urang serang perasaan anak. Dede balik ke mana? Balik lagi tuh. Balik ka ditu. Lamun misalkan si Selebeu nembak ka Dede, entong ditarima, tolak we. Tah, kumang banget Dede ayeuna di pasihan aci 10.000. Dari naoge dia masih kecil, cek mama ulah pacaran. Aduh, ayeuna bos Selebeu kunaon adatan wae. Urang mah nu jadi sasarana. Tah, ayeuna kumaha atuh cara selanjutnya? Tah ayeuna mah kieu we. Adu dombakeun anak buahna jeung ketuana. Pan ayeuna ketuana keur galau berat ayeuna. Geus we adukeun tah si anak buahna jeung ketuana teh adu dombakeun. Kunaon Bel? Kunaon Bel? Manya ya ketua geng serigala ceurik. Oh, meni galak semua. Mana kunaon atuh make ceurik? Oh, urang mana nanya maneh kunaon make ceurik? Galau sugan maneh. Maneh pasti ditolak ku ceweknya. Aing mah eco. Sakit dah ditolak ku cewek itu atuh. Sakit pisan pokoknya mah sakit yang tidak berdarah pokoknya mah. Aduh aing kabayang urang lamun ditolak ku cewek aing aduh nyeri pisan pokoknya mah. Mau kuat. Oh. Tonyok dadana. Cepat ku aing tarangna. Tuwani urang mah tuwani. Gaya rek balik urang mah. Bel. Eta urang teh tadi pan papanggih jeung si Buya. Si Buya teh curhat ka urang. Cenah si Buya mah geus teu betah cenah di geng serigala teh. Da cenah sok dititahan wae cenah ku ketuana ku maneh cenah kitu. Aya dibere duit tara cenah. Urang mah sebenarnya mah cenah hayang ngalawan ke ketua geng serigala teh. Ngan cenah encan waktuna we. Engke mah cenah ku urang arek ditonyok dadana cenah ketua geng serigala teh. Urang arek jadi ketuana engke mah cenah. Mau jadi anak buah wae cenah. Kitu ka urang ngomongna teh. Anu balik, Mang. Bener bieu urang panggih jeung si Buya kitu ngomongna ka urang. Urang ge sebenarnya mah wani cenah ka ketua Selebeu teh wani urang oge ngan cenah encan we can waktuna. Cenah budak leutik kitu cenah. Ku urang ditincak oge merecet cenah. Oh kitu sih teh ka urang ngomongna. Anu semuanya lawan misalnya anu ini layanannya nyemak gitu ka urang ngomongna. Ajar teh cenah rek dilawan ketua geng serigala teh lah urang ge geuleuh cenah. Izin ka ketua geng serigala teh cenah. Babak lah anak buah kitu mah tuman. Pelajaran. Wah tuh bade pelajaran. Sok tangan Jung. Jika cara aing berhasil anu mah ye keur ngahancurkeun geng serigala ya. Mudah-mudahan berhasil aku cara ieu ya. Ya Allah, amat anu serigala we. Ini pelajaran ya. Ini amat euy. Ayeuna lala ani amaan amat alanya maaf anya aya an aya ma an enak nama an lama lama orang alima memang nama mau hati orang dan bos kenalan bos mana anak nyamper ke no bos lihat
Bos eta geuning ka nyamar teh aya. Ya, ya. Atuh kamari nyalakeun ka urang adatan ka urang. Ya, amannya ya. Orang sati agengan ayo orang teh dicarikan wae. Ya, orang salah. Oh, jadi si Selebeu teh galau teh lain karena ditolak, karena kacamatana di geuning leungit. Berarti nembak cewekna encan. Aduh, aing tertipu euy. Bos di Hampura. Nah, bos makin nyurungkeun urang. Mana nih penyamat punya. Pengkhianat naon, Bos? Mana ngomong sama mana nih mohon anak buah orang. Iraha bos urang ngomong gitu. Mamalet, anu orang mamalet. Keket urang bos, urang ada kanyut burut lamun tingkatkeun ngomong gitu. Mana mulia ngomonghan. Ampun bos, urang teu wani kau bos. Hayu lain ampun bos, urang bos teu wani. Hayu sia hayu. Wah, seru ya. Geus bakal diadu ya anak buah jeung bosna ya. Wah, jika nanti cara aing berhasil ya nama euy mengadu dombakeun geng serigala. Mantap lah. Kira bos, jika na bos masalah paham. Salah paham. Mana penyamat. Bos sabarna mah bos teh salah paham. Sabarna mah urang teh diadu dombakeun. Ya lu nombakeun saya diadu dombakeun ku Mang Barnet. Mang Barnet amuna. Bos urang ngasuwer. Mang Barnet hancur segala. Meureun apa sorangan kamari di kamari ge Mang Barnet teh hancurkeun geng serigala. Aya nama Mang Barnet jalan benar bos setuju. Banyak anak maneh. Bos urang ada ide. Aing mah gagal deui wae rencana teh euy mah bakal kanyahoan mah. Wah, itu mah pasti langsung nyangan urang ieu mah si Selebeu jeung anak buahna. Mau balik ini kudu laporanna ka si Iat teh. Berani teh. Kunaon atuh ngomong, coba ngomong. Jawab. Aduh. Ku saya. Ngomong atuh jawab. Aing kok. Atuh aing rek ngomong kumaha pan eta dibekam kitu geunana. Poho. Iya ku saya. Aduh aing ripuyat. Urang geus teu sanggup ngalawanan geng serigala, geus teu sanggup asli. Geng serigala urang boga rencana nu kamari teh gagal total kanyahoan. No rencana nu kamari teh. Aing mah ayeuna urang kalah disekap ka dieu babalikanan. Iraha ieu disekapna. Bieu urang ditinggalkeun ku geng serigala. Aduh aing geus teu kuat ieu urang geus moal bisa ngalanjutkeun ngalawan geng serigala mah ripuh. Terus ayeuna kudu kumaha atuh ayeuna? Teuing urang ayeuna mah geus bingung urang teh kumaha carana ngalawan geng serigala. Aduh aing mah mung sieun cilaka urang mah ngalawan si geng serigala mah aslina. Duh aing jadi kieu rencana teh nya. Teuing eta aduh aing mah geus teu sanggup Berat ngelawanan geng serigala mah yakin.